Pokona orang Sunda mah mayoritas bareki usam. Lamun dahar tanpa usam teh siga awewe sapoe teh nyekel HP. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Lamun balanja tipe tinggi mah aya keuntunganna. Anu daragang oge geus rame pisan. Nah, urangna bisa milihan bahan anu masih saleger. Ditambahan can rame nu balanja jadi henteu sesa pamilihan. Lamun misalkan balanjana sekitaran jam 3 nepi subuh eta teh bener-bener sok rame. Karena balanjana oge sok teu paruguh naon anu rek dibeli. Nah, seperti biasa urang mah ka pasarna setar jam 12 atau jam 1. Ngarah leuwih tenang mungpung encan rame. Hal nu paling utama buka dagangan di Pasar Leuwih Liang Bogor teh nyaeta kebutuhan perdapuran, guys. Seperti sayur-sayuran, lauk, cabe, bawang, sampai kaper bumbu-bumbuan giling oge aya. Pokona mah komplit pisan weh. Kitu oge aya nu jualan sangu panas, gorengan, jeung kopi. Pikeun nu keur daragang bari ngopi supaya ulah nyalangap wae siga lauk cupang. Oke lanjut, aya teh sih opan lamun ka pasar teh ulah sampai aya nu teu kabeuli siga bahan jeung dengan sangu kitu. Jawabanna, yes, one of the miss usam. Karena orang teh sebagai orang Sunda nu pecinta usam, jadi setiap ka pasar teh kudu wae meuli. Karena kumahanya, walaupun orang meuli daging jeung sebagainya olaheun dengan sangu, tetep siga aya nu kurang lamun teu meuli usam mah euy. Ya mungkin urang mah geus terbiasa ti leuletik ngakanan usam. Biasalah guys, jelema teu boga jeung saayana daharna oge. Punten ieu mah nya lain asa hayang di alam, karena di setiap masa kecilna beda-beda. Aya nu dingeunahkeun ku kolotna, aya oge anu henteu. Karena mungkin faktor ekonomi ya guys. Jadi teu sakabehna orang tua itu loba duit heueuh. Nah, pokona orang Sunda mah mayoritas bareki usam. Jadi dahar tanpa usam teh ibarat siga awewe sapoe teh nyekel HP.